Pang di Serang Teteh urang Bandung kumaha daramang sadayana kararasan ayeuna dina sasih Ramadan. Upami sasih Ramadan tradisina sareng anu amis nyaeta kolak rupi-rupi bade cau bade hui bade sampe bade waluh koneng selangkung kaseneng mitra dangu sonata anu bade dikolak. Carana tangtos pada udinga bahan nu bade dikolak digodog 3/4 asak janten sate acana asak parantos dijahit dituuskeun lajeng ngagolakeun dicai nganggo gula beureum atanapi gula aren disiksi golakeun caina dilebetkeun gulana lebetan uyah sakedik supados aya rasa digalo-galo saparantos ngagolak lebetkeun bahan anu bade dikolak tambihan cipati sacekapna. Tah dina waktosna wilujeng buka saum atuh upami mitra dangu sonata kararasan cenah abdi mah bade ngagaleuh we kolakna mangga sumping wae ka kota Bandung seueur rupi-rupi kolak di kota Bandung. Mung sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.